Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku. Kenapa Soekarno memilih lambang bahwa warna bendera Indonesia adalah merah putih? Sing inget ari darah teh merah berarti merah teh darah, tetapi di handapna aya putih. Seakan-akan Insinyur Soekarno mere wasiat ka urang, jagalah darah agar selalu bersih dan putih. Nini ngelahar kurupuk balap paheula beak mana mah divideokeun atuh nini atok-atokan. Boro-boro ngadahar kurupuk aduh leus. Hayang nyium aki-aki ge nyepot jeung huntu. Pamuda pamudi, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Itulah latar belakang kenapa Indonesia merdeka sehingga ditetapkan pada tanggal 17 Agustus agar kita paham bahwa Indonesia ini berdiri karena salat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Kenapa harus bulan Agustus? Coba kita lihat 1 Januari. Pemuda orang menghungkul, berapa Bu? Hiji, 2, 3, Maret, Maret sama, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Liar dia celemkeun gitu mah. 12 berapa Bu? Hiji Muharram, 2, 3. Di mana aya mulut? Hari ngajawab salah aing mah daerah aing mah kubakeun. Keuneh salah oke da teu rame teu salah mah leres deh. Leres deh. Balikan deui. Hiji Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal. Di mana aya mulut? Robah isuk mah kalender teh tong Rabiul Awal mulut khusus jiga lumah. Jiga lumah mah teu apal. Era aing mah ngajikan dia teh geuning pemuda di dieu mah sebeling kabeh. Hiji Muhar, 2 Saf, 3 Rabiul, 4, 5 Jumadil Awal, 6, 7, 8. Nini nu ngajawab sing potong huntuna. Khusus tina pemuda. 8, 10. Ayahnya bulan puasa di dia madak. Ayah bulan puasa Ramadan iding. Aduh Gusti masih kena 3G otakna ya mah. Gerak upgrade gerak kena 4G kan. Berarti bulan Agustus ini menandakan bulan ke-8, betul? Seakan-akan Allah mengisyaratkan jika kamu melaksanakan sholat 17 rakaat jangan lupakan yang 8. Apa itu 8? Syarat sholat. Lamun ditanyakan syarat sholat ke pemuda sih nama duka. Sok pemuda hiji, hiji tuh cek urang oge syarat sholat teh nomor kahijina teh syahadat pamuda ciga lupa eta teh. Hiji syahadat jeung pede pangtukangna di pangharusna. Ibu syarat sholat sabaraha? Boro-boro maneh pemuda indung maneh ge teu apa lu. Seueuh kana angan. Parah nini di dia mah. Hiji suci tina hadas. 2 Sarpudin 2 hadas leutik jeung hadas gede Pudin. Kadua suci tina najis. Katilu nutupan bool. Di mana eta nutupan bool? Nutupan orat. Astagfirullahaladzim nutupan bool. Sebutkan 8 nama-nama rokok. 1
api-api tadi disebut sih kan untuk beki puguloy siapa poe maneh mah jeung janaka empang payuna da mahal eta teh cenah ari sampurna mil mah ari janaka mah 7.500 ka beuli mahal ari sampurna mil mah daroko ajengan matak maneh teh kudu jadi ajengan pamuda siap jadi pemuda jadi ajengan siap ari urang atuh job ka manakeun maneh jadi ajengan mah maneh masuk ngaruksa Bu hapuntennya abi mah da ngobrol teh sareng bodak pamuda bilih aya abi cariosan kirang saya abi anggapeun leuwih sareng pamudanya Bu nya siap dah siap dah Abah Mus untuk sementara jadikanlah Abah Mus ini sebagai anak muda untuk sementara oke Bah karena ini acaranya acara pemuda oke siap siap lalu kenapa Allah berikan Pancasila untuk Indonesia coba kita sebutkan Pancasila Pancasila daya nama Presiden Nage Jokowi hari baheula mah keur Megawati mah panca emok cenah satu ketuhanan Pepeh Bu dua telu opat lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pondasi Indonesia 5 pondasi Islam ada 5 hiji Pepeh mang hiji dua tilu opat Pepeh 5 buy cek RT mimin ruksak anak aita iya mah itu seakan-akan isyarah Allah isyarah kepada kita Indonesia berdiri dengan 5 panca dan agama berdiri dengan 5 pondasi yaitu rukun Islam betul? Matak segala sesuatu yang terjadi itu adalah ibrah anu terjadi adalah emutanan orang betul? Jamaah anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala ialah pemuda makanya kata Soekarno bilang berikan aku 1000 orang tua akan ku cabut Semeru dari akarnya tapi berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia ini betul? Apa itu artinya? Berarti subhanul yaum rijalul qad pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang matak maju jeung mundurna suatu kampung tergantung pamuda takbir takbir tarik takbir nama sholat matara sentimen ajengan teh suudon cenah ajengan teh lain suudon matak lamun teh mah keur aktivitas ulah sagala ting dijieun status jadi apal urang teh saban menit status cek urang teh iraha salatna ieu saban menit aya status betul 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 ini ngadahar kurupuk balap pahala beak mana mah dipidiokeun atuh ini atok-atokan boro-boro ngadahar kurupuk aduh leus hayang nyium aki-aki ge nyepot jeung huntu-huntuna jamaah anu dimuliakan ku Allah kita bahas tentang pemuda supaya nguatan kana hati pemuda hari pemuda teh 3 hurufna teh hiji fa hiji fa 2 mim mim lain mu da eueuh mung eleh mah urang mung katilu dal sakali deui hiji 2 tilu fa fikrun sahihun jika sahabat semua ingin menjadi pemuda yang sukses maka pola pikir kudu sehat dah jangan pernah diracuni pikiran dengan pikiran-pikiran negatif dan kotor yuk mau ngapain ngapeting cicing dina TikTok maneh mah nyumput ka kamar iPad-nya ditinggali tegen ku mana teh eta kuda yang mana Tuhan senangi bari nu joget teh Adela kapok
Geningan cenah ustad gening apalan panti maneh. Kuda yang mana tuan? Kuda yang putih di dalam. Janda yang mana tuan? Janda yang putih berambut biul eta teh biul. Aya janda putih arebukna perang aya lasun. Aya di Cigalungan nu kitu aya. Aya Parawan nu kitu aya. Aya janda nu kitu aya. Janda umur 64 tahun. Menikot dipikok meni alus dibongket ka luhur kagok maneh teh untun buuk teh. 4G hareupeun aki-aki rek salat. Cek aki-aki rek salat Allahu Akbar. Hari ini zaman ayeuna ningali budak ngora make lejing eta ku kabita deui. Ini arek ka sawah bu make lejing ayeuna mah. Ari pek teh ngaliwat ka hareupeun Bapak RW. Ari pas ngipet soeh lejing teh pas belah bujur. Minta lakban ka Pak RW ka teh Santi RW aya lakban teu aya naon kitu emak iya cenah lejing emak pas dina boolna soeh. Eueuh emak aya ge cap cucu cap laladaan. Cap kukurupukan tapelkeun cenah emak eta ditapelkeun ku emak teh nya bener. Ari bacaanna teh enak dan gurih. Menikot pede make lejing di tukangna ditamal kucap enak dan gurih. Atuh ketingalieun ku Mang Suhada keur macul. Itu nini aya keur mejehna kumincir meureunnan eta ngaramet make lejing bari nawaran diri enak dan gurih hayang dicobaan cenah. Ari pinterna Mang Suhada kumaha? Mang Suhada mah pinterna teh neangan hinis srek teh saeutik si curug teh. Nyampeurikeun ka nini. Nini tingali cenah curug abi cenah tingali tuh ku hinis meni amor-amoran getih ubaran cenah tuh. Nyata biasa nama di ubaran teh suku bool muning. Biasa nama lamun teh mah diasupkeun kana bool muning pas dicabut teh sok eureun getihna teh. Hari kitu kumaha? Eueuh muning mah. Kumaha tuh nginjem manu nini? Ari maneh sok lah atuh ari demi maneh supaya cager masuk. Nongeng we nini. Pas dicolokeun teh. Ujang naon cenah eta mah geuningan gede. Punten nini ieu mah sanes curug luhur. Cicing sia boy encan waktuna boy. Sabulan deui tahan boy, tahan. Sabar, ini ujian boy. Jadi pamuda teh hayang susana kudu boga pola pikir anu pola pikir anu positif. Coba ayeuna urang di Cigaluma eta ngabangun masjid geus sabaraha lila. Abdi ge sok ningalikeun dina status nu keur ngabangun masjid asa teh katingali budak ngora nanya ka marana atuh ieu teh boy mana teh. Ari sugan teh ngacor teh milu borak pamuda bu. Nah, ditingali teh dina status teh geuningan bodak pamuda keur ngecor teh. Abi teh ditanyakeun, ka mana ieu bodak pamudana teu aya cenah Ustaz tuju barobo. Barobo eta teh barobo. Aya tukang bobo di dieu aya? Aya tukang sare aya? Aya laki tukang hees aya? Eta teh lalaki sugih. Isuk-isuk loba nu nagih. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fasa
bayangkeun dak masjid telin ku pepetasan sok kaitu ngacor bareng-bareng. Aya di dieu nu iuran jang masjid aya? Aya nu sok masak jang masjid aya? Henteu pahiri-hiri henteu? Henteu patuduh-tuduh henteu? Henteu pasewot-sewot henteu? Bener ahli ngabohong hungkul. Man bana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid, maka Allah akan dirikan dia sebuah rumah di dalam surga. Amin. Aya nu sedekah ka masjid bea sakarung aya? Sarua jeung ngabangun masjid tunggu hadis Nabi lamun bohong teang Kangjeng Rasulna sabab Rasul mah henteu mungkin bohong teang suatu saat urang geus boga imah di jero surga. Aya nu pernah sedekah lapis? Aya nu sedekah cau? Sedekah cai? Sate? Soto? Situ? Mari kita bekerja sama mensatukan bangsa, bangun masjid Cigaluma agar cepat selesai. Amin. Jika Indonesia dipimpin oleh para pemuda, pemuda tidak boleh hanya memikirkan bagaimana agar Agustus ini meriah, tapi pemuda berhak untuk memajukan masjid bagaimana agar masjid ini cepat selesai. Pemuda, ayah di Cigaluma anak yatim. Ayah anak yatim, awal laki, parawan budak letik, parawan budak letik, bujang, aduh, ngadu pedang gitu. Ya pemuda, upami di Cigaluma ayah anak yatim, taros inung bapak nak pak, bapak nangis banyak. Untung si Abu itu nggak jawab. Hampir. Upami tamah aya urang kalih alit luntang lantung teruskeun ka ibuna, Bu kunaon urang kalih teu disakolahkeun, teu aya biaya ujang, kunaon atuh padahal pasantrenkeun we teu sanggup meklan per bulan. Bu tong meklan per bulan, abdi nu bakal meklan per bulan tiap ku abdi urang anterkeun ka pasantren. Siap pemuda? Tuh pan repeh dikitukeun mah. Woro-woro jang batur Pak Ustad aing masaroko ge sarokoeun sabatang ge masih keneh menta ti inung bari benang nyokot tina hulu kutang. Aya di dieu anu kaulah segalanya aya? Pemuda di dieu anu kaulah segalanya aya? Mamah, selamat hari Ibu. Iya sayangku. Engkaulah segalanya. Nya, engkaulah segalanya nyeuseuf ku inung. Menta rokok ti inung. Meuli pulsa ti inung. Aya nu kitu di dieu aya? Matak ece lamun anak mereka kata-kata di hari Ibu, engkaulah segalanya tong bungah emang heueuh. Hampir cabok ke kumaha. Aya di dieu pemuda nu kitu aya? Bangkawara. Ampun. Heuy. Hiji pemuda teh pikrun sahun kedah ngagaduhan pola pikir anu anu bertekeng bersih berkahnya teh pikiran berkah rezeki berkah eta mah otak berkah gedean atuh meureun berkah eta mah. Dua fa mu da nomor kadua nanya eta mim. Apa itu mim? Man'ul batni minal haram. Nantan man'ul batni minal haram teh jagalah perut ini dari barang-barang haram. Kenapa Soekarno memilih lambang bahwa warna bendera Indonesia adalah merah putih? Sing inget ari darah teh merah berarti merah teh darah, tetapi di handapna aya putih. Seakan-akan Insinyur Soekarno mere wasiat ka urang, jagalah darah agar selalu bersih dan putih. Betul? Kahartos? Numoloyun api-api ngusuk we. Plung. Jangan geuning ngusuk di balong emak ngaladeleg emak. Tuluy si emak menang luk emasnya di karungan. Aya nu kitu di dieu aya. Apan asal lagi ti Cigaluma. Urang Cilamajang manuturkeun Cigaluma.
pemuda. Maneh mah meuli komik ka warung loba-loba teuing jang naon. Ya, sia. Aya urang Cikalima nu kitu aya. Meuli tolak angin sakardus aya. Meuli tolak angin sakardus arek jang naon maneh? Jang abuy. Cek abuy teh, "Mang. Meser." Meser naon? Tolak angin kumaha? Sakardus. Nya we dileguk eta ku abuy, lak 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 lak. Ngabudah lilat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceker teh mimin teh anak aing. Paehna teh geuningan ieu teh geuningan ku tolak. Amin. Amin. Suk ka alam kubur ditanya ku malaikat munkar nakir. Aboy. Siap malaikat. Man rabbuka? Cek si Aboy, orang pintar. Tolak angin. Malaikatnya Bang Kawarah ya budak dimimin ya. Pemuda. Pemuda. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Kadenge Bu. Apaleur kena lagu mah. Ar-Rahman Alamal Quran. Teruskan. Teruskan. Alhamdulillah Bu katalareun 3 ayat. Pemuda, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bu, nun. Tinggal jawab tuh wawu, ha, lam, alif, hamzah, iya. Hesena. Pemuda, pemuda, pemuda hidup, merdeka. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karenamu. Kacau pemuda di dia benar-benar. Bila yang tertulis untukmu adalah yang apa sih itu? Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku. Eta mah cenah segala bisa cenah aja urang teh atuh. Abi mah bodak bangor Bu kapungkurna batur mah sakola abi mah gitaran deh sisi jalan. Benar deh? Apa lagu raja apa? Tuluskah hatimu? Tah berarti ya tahun 90-an lahirnya. Berarti geus kolot dia. Tasepuh. Tak kira resepna ngaos sareng pemuda teh. Madak bapak ibu hapunten nanya abi bilih kawalahan gitu da imang ngaos nege sareng bodak pemuda. Jadi pemuda anu hebat, pemuda anu bagus, manul batni minul haram. Jagalah perut kalian ini dari barang haram. Lalu nepikeun ka sagala diasupkeun. Sampo diasupkeun di garas. Di mana di sawah Sumini menang maling. Aboy deui wae nu kitu. Astagfirullahaladzim boy tulunganena. Kene mengpenglengoh sakedeung deui gerek. Doakeun Kang Aboy teh bade ditikahkeun dina sasih Maulud atanapi Rabiul Ula. Mudah-mudahan ieu Kang Aboy sing dipasihan rezeki anu seueur. Mudah-mudahan istrina sing salehah. Kang Aboy na daek salat. Kang Aboy na ge soleh. Cukup ku amin Aboy maneh teh. Salat. Tilu dal. Naon ari dal teh? Dapul mafasid. Cegah kagorengan nu aya di
di kampung teh ku pamuda. Lain ieu mah saha eta nu judi apoy. Saha eta nu keur mabok apoy. Saha itu nu keur ngunak ini apoy. Atuh boy ya Allah, dapul mah pasid. Siapa yang berhak untuk mengusir penjudi daripada kampung Cigaluma? Pamuda. Siapa yang berhak mengusir rentenir dari Cigaluma? Pamuda. Nah, dulu setor gimana ge. Hei dak. Dak hei. Lamun tema misalnya harta urang geus kacampuran ku eta si eta racun kabeh racun. Jadi racun eueuh usaha sukses ladang minjem emok. Cik atuh dak boga inung teh cik atuh geunggeureun dak. Mak nyaman wae emok atuh eueuh kabosen tah aing mah ningalina ge. Hangeuk aing ningali bang emok mah kitu. Kumaha atuh ada ajang da emat teh geus teu boga pemasukan geus mak. Ayeuna mah emak cicing di mah. Wios ku abdi mama kehidupan mah. Nyanguna ti abdi. Rencangna ti abdi. Pakaian ti abdi. Lipstick ti abdi. Angcut ti abdi. Kiutang ti abdi. Sioptek ti abdi. Aya udah Cigaluma nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Aya. Anu mah teu nyaaheun ka kolot. Kolot ya baheula hayo we ngurus urang nepikeun ka ayeuna ngurus urang ayeuna mah waktuna urang mulang tarima kanu janten sepuh leres. Betul atau tidak? Betul. Dak he dak. Ari hayang berkah usaha tong datang ka Cilamajang teu bogaeun keberkahan Cilamajang mah. Lamun hayang keberkahan tong datang ka Ajengan teu bogaeun keberkahan Ajengan mah teu boga. Baheula mah sok usum geuningan lamun teh mah rek init usaha sok mamawa jimat ngarakna teh air mata buaya nu disebut air mata duyung. Aya nu kitu di dieu aya. Yeuh, air mata duyung teh aya nu leuwih hebat di batan eta. Rek init usaha menta hampura kanu jadi inung. Seuseuh sukuna. Kekeongeunana alaan ku urang amilan. Roromeheunana ku urang teh sikatan. Nges bersih sok kumah ku cai bersih pakai wudu pakai nginum di mana-mana orang minta hampura hampura abdi teh ti baheula nepikeun ka ayeuna teh can bisa ngabagjakeun emak ngecelak cai mata inung nyokot tisu geuwat susut cai matana geus kitu mah sasampulihan cium tangkep eta tisu babawa na dompet tah etalah disebutkeun air mata buaya air mata ibu nu aya rek usaha ka mana Jung hayang sukses sigah kumaha Jung hayang kabali Fortuner sabulan kabali asal aya ridho nu jadi inung betul tuluy aya tali Roma maksudna tali Roma teh tali Roma teh bahasa Jawa Romo ari Romo teh bapak suprih karidoan bapak hayang sukses dunia penta ridho inung hayang naik jabatan penta ridho nu jadi bapak hayang jadi naon naik cepet asal aya ridho nu jadi bapak urang makan lain balik ke Jakarta jeung bapak tuh tanya boro-boro mere rokok sabatang sama Pak ya ngorokok tah 2 juta sing seepnya meser rokok sok sampurna mil 2 juta teh lumayan 2 selopeun sing seep sadinten paknya maneh mah apal mata kitu ge hayang tereh paeh kolot aya harta warisan aya nu kitu aya ari ti kamari teu mere ari ayeuna saselop langsung bari kudu beak sapoe maehan kolot mah aya nu kitu aya kade urang balik di kota mah mama hoyong naon ayeuna mama mah hoyong jalan-jalan we ka itu kemana mak ka situ Cikunten ya atuh urang jajabkeun gratis leres teh Bu pas walbah kieu mama sameh mau teh hiji nu can kacape teh naon hayang jalan-jalan ke Asia Plaza bawa ka ditu ka Asia Plaza asupkeun kana mainan anak-anak kapal-kapalan kadinya sok urang teh keprakan mak yuk urang bari nyanyinya mak bari naik kapal ku abdi di nyanyian sok
labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aya budak nu kitu ka indung henteu? Aya nu kitu henteu? Ari teu kuat mah ka Asia Plaza tong dibawa ka Asia Plaza maneh teh buih indung teh bawa ka TK. Pan dinya aya kakapalan di TK teh buih aya kakapalan pusing sorodotan. Sok mah sorodotan sok. Balon pu ada 5 tuh. Gampang ngabungahkeun kolot mah ya kolot mah lain hayang dibere ngan lamun teh mah dibere katarima sanajan leutik dah teu kudu dibere jutaan dah kolot mah ya dibere 10.000 ge katarima disusupkeun kana kutang teu percaya bere isuk sok doana hiji nuhun ujang kadang pipisan da emak mah da teu hayang dibere mudah-mudahan ujang teh sing neras soleh sing panjang umur sing babari milik rezekina sing geuwat dikapangihkeun jeung jodona pan ujang teh teu payu-payu geuning nepikeun ka ayeuna aya nu teu payu dia aya aya nu kitu aya mencit meri dina rakit baboko wadah baka atul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur aya nu kitu aya aya di nu kitu aya aya nu ditinggalkeun kawin ku kabogohna aya cerik teu lemah guys putih yang sedang terus harum yang sedang harus gugur ke menikut ngegereuleu sebel tuh aing mah sebel kamu teh sebel ari dangdutan saminggu ari aing sapeuting sama kileuh aing mah bisi majarkeun ajengan teu bisa ngalagu bisa dak ngalagu tenang hayang lagu naon adela koplo bisa rungkat tuh bisa sarungkat nah oh tuluy lah ka ditu nah padahal ningali Putri Airani sakitu ge Pak dak hiji pamuda teh fa hartina tuh budak-budak manya hiji fa hartina fikrun sohihun pikiran anu sehat kadua dal hartina mim kadua hartina weh nyabu teu hasil ngaji teh bener nyerep kana hulu angen Gusti kana otak makana tuur cangkel boleh sehat tadi hayang geura balik na iraha itu ajengan teh Cilamajang balikna hayang geura balik geus cangkel saminggu hayang ngagitek ngageal tong boro-boro di dieu pamuda saminggu dangdutan abdi ge ditu di pasantren tetangga pasantren da atuh bordak pamuda ngaranna ge teu boga pikiran nu bener urang mah penting teh hayang sare jam 1 teh pamuda mah masih keneh kekeleuweungan ngalagu dangdut dongado mah kuring paraban kuring cenah kitu cek urang teh Gusti aing teh keur mah tunuh ngadenge sorak nu teu ngeunah aing kalah seueur kana angen saminggu budak saminggu nu leuwih parah mah jam 7:30 peuting bodak santri keur ngaraji bodak santri keur ngaraji keur ngalogat kitab Laqaiful Ahbar kudu lujen bodak santri teh keur ngalogat teh ari jeleger teh dangdut disadakeun andaikan matahari terbit dari barat tak akan goyah cintaku pada Mimin eta bodak keur ngalogat kalah gigian we tadi gegereukeun bae ku abdi teh engut-engutan dan nepikeun ka sareana heuleui